Contoh jelema anu bersih jasa batinna. Contoh ulama nyaritakeun hiji jelema model Imam Sibaweh. Imam Sibaweh teh gegedug ilmunahu. Geus asing deui para kaum santri kiai mah mun nyaritakeun Imam Sibaweh tokoh ilmunahu. Anu nyana mah nyana maotna teh maot, begitu maot dikubur ditanya ku malakal maut, "Man rabbuka?" Imam Sibaweh tadi malaikat, naon eta man kalimah naon man? Weh, mana cicak malaikat itu balik nanya kieu. Man kalimah naon? Bebejan nyata Gusti Allah Gusti, aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui man kalimah naon. Oh, eta mah ulah sembarangan ditanya. Sama hamba aing jago ilmu naon geus, sama salametkeun. Masya Allah, batak urang keke nurutan we kitu. Man rabbuka? Malaikat man kalimah naon? Mah, ayo siap. Nyanyawan. Imam Sibaweh kumaha emang Imam Sibaweh mah teu kawin. Lumatak teu kawin, teu kaburu jangan ngaji bae. Kacaritakeun Imam Sibaweh teh geus gagah jasa ilmuna, santri loba, kemudian atuh mingguan ge loba tapi can kawin, dipanggil ku indung bapana Sibaweh. Abah mah ieu jeung emak asana can sugema lamun maneh can kawin. Mah jatuh kaburu kawin we lah nya. Cenah naon tapi pangneangankeun we ku Pak. Mangga diteangankeun ku indung bapana jeung hiji awewe nya geulis, nya pinter, nya turunanna turunan soleh, nya sugih. Tuh mun aya nu kitu endang nya dae kudu mah. Endeu emang mun aya nu kitu. Bangunan endeu. Ulah dah. Sok aju endeu bangun heueuh teh ya kitu. Melawan ngantak poe kawani atuh babaturan jeung dulur. Mantak atuani kan saja henteu. Nah ieu balikan deui. Imam Sibaweh tadi bere awewe. Nah ieu kumaha daek mangga abdi merek nurut we ka indung bapa kawinkeun be alhasil. Begitu dikawinkeun langsung malaman pertama teh atuh awewe mah geus siap nyana mati Isa teh geus make calana-calana aja. Pakanten atuh ngaranna ge Imam Sibaweh di masjid kene we anyar meureun pos masjid At-Taufik we ge ye. Balik datang ka imah teh jam 9 pantes salat Isya ngamparkeun sajadah deui salat teh Allahu Akbar di sisi ranjang. Allahu Akbar. Majikan mah geus polisi Allahu Akbar. Tidak teh aku pemajikanna geus jam 1. Ternyata moal meureun malam dieu mah lah. Imam Sibaweh mah Allahu Akbar. Kasubuhnakeun nalek kitab ieu. Pas kiai di Karawang we gitu. Moal meureun. Teh isuk teh biasa teh atuh ngaranna ge panganten teh isuk-isuk kopi biasa. Ya kacaritakeun magrib isya kitu deui. Pamajikanna mah atuh siap bae geus pake susu hitam. Oh, antep kadae. Eleh kuntilanak mah pokona mah. Imam Sibaweh balik di masjid ngamparkeun sajadah deui. Salat teh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kitu bae datang ka 7 beuting cak pamajikanna meureun make pamake kiai ieu. Meureun 7 beuting kadalapan mah moal meureun. Kadalapan nyana siap masih Allahu Akbar kan. Pada urang Karawang mah geus babanyo aja. Malam pertama teh atuh geus nya babanyo. Tapi Imam Sibaweh mah Allah. Meureun make 20 hiji meureun. Jadi pamajikan ge sadar da kiai ieu masalah kita leuwih kiai leutik meureun make 20 hiji make pamake meureun lah. Ka 22 disiapkeun masih Allahu Akbar keneh bae. Allah. Pemajikan nasib aing kawin jeung kiai mah kieu. Jadi tewelasan. Cak pemajikanna pasti make 40 hiji meureun. Aya haji kari make sabaraha poe? Pasti make 40 hiji kajen kuku make ditungguan ku pemajikanna. 20 hiji, 22, 23, 30, 39.
Nah 40 ya pasti 40 hiji masih kene 42 memaknya siap jasa geus teu make sempak teu make kutang tinggal make baju nu ipis doang tinggal mukakeun doang tapi tetep bae 42 43 masih Allahu Akbar Allahu Akbar tak pemajikan geus saya mah balik lah alik isuk-isuk penerbetan dibukakan slesingna pakaian dia suka-suka sampai bebeja ka mana mah kami toha berarti ulah malah dek balik bae kalah cak mana ai kitu aya naon saya naon sih dek balik bae ke emang ributan apa henteu cek mah balik bae istirahat imah kalah besi ribut ditanyakeun ka si bawe ka dieu emang mana yang penting ribut jangan ya pemajikan pak ya tuh dek balik iya tuh jadi muka ditanya neng emang iya aya naon gitu teh aya naon pan teh aya naon dek balik teh aya naon sakali mah mana teh aya naon sakali kumaha sih kitu kumaha subawe atuh teh kumaha mana teh balik ditanya teh orenganan cek pamajikan aku lah di dia teh toel-toel aja asana kasinggung kuna ngaran-ngaran rumah tangga masih bawa gitu tadi toel-toel aja henteu mah kunaon emang teu kaburu mah salat bae jeung ngaji Masya Allah jadi kula mah eta teu hayang lain teu bogos teu hayang resepan kana salat jeung maca Quran maca kitab dibandingkeun jeung ka pamajikan nu sakitu geulis ai di Karawang mah teu kaburu salat jeung maca Quran nggak kekerjaan pemajikan mah sementara barang ditanya teh anak ke 12 eta akibat aya itu mah teh naon nya dieu bae sa Imam Syafi'i Imam Syafi'i mah pas kitu Masya Allah luar biasa eta deukeut jeung Allah ngeunaheun deukeut jeung Allah mah nikmat akhirna mah sejak mana mangga ai hidup erek balik maneh ya boga anak mak teh kos kieu mangga mantak Imam Syafi'i mah teu kawin ente kawin teh lain teh kungsi kawin ngan teu direjengan mantak engke di akhirat di surgana Imam Sibawe ti heula ka surgana miheulaan kiai-kiai nu sejen ulama-ulama nu sejen cuman ke derajat di akhirat rada handap dibandingkeun jeung kiai-kiai nu kawin tetep aya di handap naon sebabna sebab teu pernah pusing ku pamajikan teu pernah nganapakahan pamajikan jeung anak nyata kadar mawa diri sorangan bae jeung mapatahan batur tah nu mantak ge maningan urang sebenarnya maji sebab urang nganapakahan pamajikan nganapakahan anak nyumbang lamun hayang gede deui kawin deui kebage tambah puyeng teh teh jasa jeung Allah mah teu kabisa Allah we ieu mah keur carita jelema resep jasa ka Gusti Allah